Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancomania, salam dunya. Tebang dangudainya sareng aki. Seperti biasa orang ngereyeh ngadongeng di Mandala Mancomania, tempat ngarariungna ting darpongna para mancowar salam dunya anu mika mamet kana dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya kis Sunda. Daramang sadayana para mancowar salam dunya. Alhamdulillah upami daramang manya, mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna sareng imana, dilancarkeun sagala rupi urusanana, digampilkeun rezekina nu halal sarta barokah, ugi ditebihkeun tina balai sareng mara bahayana. Amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca nu katuna di jajar lalakon Jawara Gunung Salak. Kumaha rasana wiratama teh urang Bandungan wae nya sasarengan sakadap deui. Kangge anu nemean pisan manco, nemean pisan ngadangukeun, mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngadukung ngarojongnya, ngadangukeun oge dongeng-dongeng aki ku jalan subscribe, like, komen, oge nge-share. Hatur nuhun pisan, mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang keureueuh deui atunya dongengna pamirsa. Ketang-etang nyarengan anu bade salaur oge anu ngabuburit nya. Mugi-mugi sadayana teu acan barolong kana saumna. Mangga urang amparkeun deui sama kabitenana kalarasan aya kormana pamirsa ya kintunan tipun alo, mangga kaparayun sadayana perung Tapi samemeh awak Nyi Usniah ragrag kana lemah, hiji bayangan bodas ngolebat nyamer awakna Nyi Usniah. Jorela cle eta bayangan tayalian Wiratama ajeg nangkung di luhur panggung bari nyangkeh awak Nyi Usniah. Wira teu malire kasih baju anu aya di luhur panggung sabab leuwih mentingkeun kasalamatan Nyi Usniah. Wira kalaka mariksa kaya Nyi Usniah, baju lalu dianggap sepi, kekerot, tambah amek. Tetap pas sini deui atuh baju teh ngolebat karah Wira, bari langsung ngirimkeun seranganana. Dua pereup ngadius sakaligus karah Wira, anu keur nyang hareup ka manehna. Ditarajang kitu ku baju Wiratama mah hongkoh-hongkoh bae kalaka sibuk notok awakna Nyi Usniah di sababaraha tempat pikeun nyingkahan tatu anu parna tina akibat serangana baju. Sedik deui serangan dua pereup baju rek nepi kana sasaranana, bari teu malik-malik acan ke arah baju. Wiratama ngebutkeun dampal leungeunna. Kebutan dampal leungeun katuhu Wiratama teh katempona asal bae. Bari sambarangan pisan tapi tumerapna pikeun baju. Baju ngoceak, tarik naker, awakna meceleng jauh saterusna ngagedebut tarik rag-rag. Tarik naker ka handap papanggungan. Baju saharita kene langsung kapidara, kapiuhan teu inget di bumi alam. Kebutan dampal dengan Wira teh lain jurus biasa, tapi hiji jurus tenggelan jarak jauh pangleler ti Aki Musadik. Anu katelahna jurus ngagebah laler ngagemrong pindang. Bah warja gogodeg helok ku kahebatan si jajaka tukang bajigur. Bah warja teu bisa ngukur sakumaha luhurna ilmu kanuragan nu dipibanda Wiratama. Si wajul teh mibanda ilmu anu lumayan, buktina anak aing ge eleh. Tapi kujang Wira si baju sakali dikebut ku leungeunna langsung ka bidara.
sigana bae sanggup penjang wirage pikeun ngayonan silancah wisa Bahwarja ngagerendeng sorangan. Sedangkan jajakan anu sinis kawira katampo ngarenjag sarebeungeutna pias teu nyangka sacongo buuk lamun jajaka tukang bajigur teh sakitu hebatna. Nu lalajo ngagereyak ka sisi panggung hayang nyaho kumaha nasibna si Bajul jawara kampung. Sedangkan di luhur panggung Nyi Usniah anu kapiuhan geus ngulisik sadar. Bray panonna beunta Nyi Usniah luak liuk breh nempo wira anu diuk di sagigireunana. Panon cureleuk anu herang sarta endah kawas bentang kajora teh neuteup ka wira. Wira imut panonna neuteup kana panonna gelis anu aya di sagigireunana. Kunaon nyai teh Kang? Tanya Usniah. Oh bieu teh nyai kakenaan serangan si Bajul. Saterasna raga-raga handap panggung bari kapiuhan di walon wira. Oh ayeuna di mana si Bajulna kurang ajar. Nyi Usniah cengkat tuluy hudang culang cileung neangan si Bajul. Kusabab di luhur panggung teu kapanggih Nyi Usniah turun tina luhur panggung nyampeurkeun ka jalma anu keur ngarariung di sisi panggung. Wira mah nuturkeun di satu tengah ngeunana. Warga desa anu ngagimbung nyarisi nempo anak kepala desana nyampeurkeun ka dinya. Breh katempo ku Nyi Usniah si Bajul teh nangkarak bengkang bari kapiuhan dina salabiwirna ngalay getih kental. Kunaon si Bajul teh Kang? Cek Nyi Usniah bari malik ka Wiratama. Oh tijalikeun nyi sewaktu seranganna ditakis ku akang tuluy labuh sorangan ka handap panggung walon wira kawas biasa manehna mah teu daek sombong. Nyi Usniah anu geus apal sakumaha kahebatan elmu silat Wiratama ukur imut bari nyindir. Oh ukur tijalikeun nya Kang sanes ti seureuleuk atanapi ti sorodot. Wira ukur nyangir bari ngagaroan sirahna ku leungeun kenca. Bahwarja gancang naik ke luhur panggung tuluy pok biantara kasakabeh warga desa. Dulur-dulur sadayana pintonan seni teh parantos rengse mangga ayeuna mah kantun mulang we karorompokna sewang-sewangan. Warga anu tadina tinggal liwud di sisi papanggungan langsung laleumpang ninggalkeun palataran balai desa. Ukur nyesa sababaraha urang anu kabagian tugas pikeun meresan papanggungan. Tapi kakarake warga lembur Cikoneng teh laleumpang sabora lengkah kadenge aya sora anu seuri ngagak-gak tarik mawa aweuhan bari dibarung ku tanaga jero anu rohaka. Warga lembur paburisat lalumpatan bari nungkup celina nu seuri tambah tarik. Warga lembur blag-blug lalabuh tina celina ngalay getih seger. Bahwarja di luhur panggung langsung sila bari ngerahkeun hawa murnina pikeun ngabendung pangaruh sora anu seuri anu matak ngabahayakeun kana nyawana. Tapi tenaga jero nu seuri teh kuat kacida. Awak Bahwarja tapi ka ngadeg-deg beungeutna pias sirahna mimiti karasa lungleng. Sedengkeun Nyi Usniah mah teu kapangaruhan ku sora nu seuri sabab sawaktu kadenge sora nu seuri. Wira nu aya di satu kangen Nyi Usniah langsung nempelkeun dampal leungeunna kana tonggong Nyi Usniah bari nyalurkeun hawa murnina. Wira gancang ngawatak elmu Dewa Popolah ngaheot randa. Elmu warisan ti guruna nyaita Aki Musadik alias Dewa Popolah ti Kahyangan. Wira ngaheot mimitina sorana laun tapi tambah lila tambah tarik ngajlengeng. Beuki lila sora nu seuri teh beuki kasilep ku sora heotanana Wiratama. Saterusna mah sora nu seuri teh teu kadenge deui. Kalinih ku sora heotan Wiratama. Ngadadak teuing ti mana datangna aya 7 barang anu ngablesat ka arah Wira. Eta barang teh ting gurilap katojo ku cahaya obor. Wira nu geus sayaga apalamun dirina diarah ku 7 pakarang Rusia.
gancang Wira teh ngawatak tanaga sakti di saepi awakna Wiratama jadi huru ngempur kalimpudan ku sinar bodas anu matak silo. Tina badan Wira sumebar hawa anu kacida tiisna dibarengan ku halimun anu ipis. Wiratama ngabutkeun dampal dengan katuhuna ngarahkeun tenggelan jarak jauh ngagebah laler ngarubung pindang. Hiuk put saranggem angin tarik barinya cep tiis kacida ngadius ke arah 7 pakarang Rusia anu harita ngancam kana dirina. Hiuk put des perluk 7 pakarang Rusia teh muruluk raragragan kana taneuh. Tiara tangkalimus badag nu aya di kencaun panggung ting belesat deui 7 pakarang Rusia anu sejena. Wiratama henteu kagok kaina mah manehna ngebutkeun 2 dampal leungeunna sakaligus dina gerakan ngageber sate ngahihid sangu. But 2 galombang angin tarik berijeng tiis kacida ngadius ke arah tangkalimus. Des purluk 7 pakarang Rusia muruluk deui raragragan kana taneuh. Wut ceger dorok-dok kurang. Batang tangkalimus anu gedena sabeuteng anak muning peunggas sakaligus katemra ku angin serangan jarak jauh na Wiratama. Bareng jeung ngagubragna tangkalimus anu peunggas hiji bayangan ku lawu ngagajeng turun ka hareupeun Wiratama. Saurang jalma awakna jangkung badag beungeutna bewos ciemros ku godai kumis jeung janggot ngabedega 2 tumbak di hareupeun Wiratama. Eta jalma teh make jubah kulawu dina palebah dada belah kencan aya sulaman bola emas anu ngawangun gambar lancah maung. Bahwarja nu apal kana eta jalma anu datang gancang ngagajeng turun dina panggung sarta nyampeurkeun ka Wiratama. Karigang Jang Wira, eta jalma anu katelahna si Lancah Wisa teh elmuna hebat, hati-hati Jang, cek Bah Warja ngabejaan. Bah Warja teu nyangka lamun si Lancah Wisa bakal datang peuting harita. Anu ngamadega di hareupeun Wira teh memang bener Lancah Wisa, guruna Bah Gawok jeung Suntara, kapala rampok maung hiber anu tiwas di leungeunna Wiratama. Lancah Wisa teh memang geus menang laporan ti urut anak buahna Bah Gawok. Sawaktu ngadenge 2 anak buahna tiwas di leungeun saurang jawara ngora anu nanggung tanggungan bajigur bari elmuna sakti. Bah Gawok langsung ngadatangan Lancah Wisa langsung ngadatangan lembur Cikoneng. Sabab ceuk anu laporan eta jawara ngora teh nganterkeun wanoja urang Cikoneng anu diiwat ku gorombolan maung hiber. Jejaka, naon anu katelah jawara bajigur sakti? Ceuk Lancah Wisa. Aduh geus nandasa ka murid kaula. Wiratama ukur seuri ngadenge jalma anu ngajega di hareupeunana nyebut ngaran jawara bajigur sakti ka dirina. Wira gogodeg. Lain kuring teu wawuh ka jalma anu disebutkeun ku anjeun kisilah. Walon Wira da memang bener manehna karek ngadenge ngaran jawara bajigur sakti. Wira oge hayang nyaho nah bener eta jalma teh guruna Bah Gawok jeung Suntara. Sangka geningan jawara bajigur sakti teh miuni hayam kabiri. Kecing ngeplek jawer ngandar jangjang. Kecingan letik purih sieun meureun ngadenge ngaran sohor Lancah Wisa, guruna sapasang maung hiber.
Cek Lancah Wisa serina ngahina ka Wira. Nyel atuh Wira teh ambak disebut leutik burih sarta kecingan teh. Getih ngorana ngagolak paling pantang pikeun Wira disebut kecing ku batur. Pok Wira ngajawab ayeuna mah Daria bari tandas. Lancah Wisa, kuring anu nandasa murid-murid anjeun, kuring anu ngatelah jawara bajigur sakti, anjeun arek naon? Wira jadi ngaku kana gelar jawara bajigur sakti padahal mah ngadengen age kakarak harita. Hutang wirang dibayar wirang, hutang nyawa kudu dibayar ku nyawa deui. Anjeun kudu nabaus nyawa murid kaula, tapi lamun anjeun taluk minta ampura sarta sumujud dina dampa suku kaula, kaula bakal nimang deui pikeun nandasa ka anjeun. Lancah Wisa teh saurang tokoh silat anu geus kahot. Geus puluhan tahun ayana di dunia pasilatan, geus loba jawara anu taluk ka manehna. Sawaktu ngadenge cek laporan anak buah Bah Gawok, Lancah Wisa anu apal kana aliran-aliran silat di dunia pasilatan can bisa nangtukeun lamun cenah jawara bajigur sakti teh ilmu silatna asup kana aliran naon. Sabab jurus-jurus Wira anu diterangkeun ku anak buah Bah Gawok teh hiji ge teu aya anu wawu. Matak Lancah Wisa teh penasaran pisan kana kahebatanna Wira. Nah jurus aliran naon anu bisa ngabinasa dua urang muridna. Lancah Wisa, kuring moal taluk anjeun, jajauheun pikeun sumujud mah angin Gusti anu kudu disembah mah. Di dunia mah taya anu pantas pikeun disumujudan, kajaba kolot sorangan. Maju Lancah Wisa, lamun anjeun bener-bener rek males pati ka kuring. Wira kalakah malik nangtang. Kurang ajar sia, diberi kesempatan hidup kalakah milih modal. Tada sia serangan kaula. Hiya! Lancah Wisa langsung ngirimkeun serangan mautna. Ramo-ramo leungeun ngawangun siung Lancah Maung ngadius gancangna ka karah embun-embunana sarta hulu angeuna Wiratama. Wiratama ngageser sukuna ka belah kenca, bari langsung ngerahkeun satengah tanaga jerona. Wira teh naki serangan musuh ku tenggelan sodor kejo. Hiu geduk. Dua orang jawara beda umur teh sarua kadorong ka tukang. Wira kuda-kudana pajengjar sarta kadorong ka tukang 3 lengkah, sedangkan Lancah Wisa kadorong ka tukang tepi 5 lengkahna. Sebenarnya ti dieu ge geus bisa kaukur lamun tenaga jero Lancah Wisa teh masih aya di sana pun Wiratama. Padahal Wira mah kakarak ngerahkeun setengah tenaga jerona. Lancah Wisa mureleng ka jawara bajigur sakti. Manehna gancang ngerahkeun tenaga jerona ka sakujur badana. Sabab bentrokan jeung Wira tadi teh nyababkeun dadana ngacedud sarta aya hawat tiis anu narkab kana sakujur badana anu ngabalukarkeun tulang-tulangna teh karasa manilinu. Edan ieu budak ngora, jurusna bener aneh, tapi na mati. Pantesan si Gawok jeung si Suntara na masing pati. Degeningan jawara bajigur sakti teh sakieu hebatna. Gerentes batina Lancah Wisa. Hayo maju deui, pecakan deui Lancah Wisa. Nabat hulang-hulang kita, hulang-hulang jentul gitu. Kawasan tengar kalongeun anjeun mah. Bisirek mabur mah atuh sok, gera lumpat kitu. Kadenge Wira nyarita ngahaja mamanas hate si Lancah Wisa. Setan alas, budak jaringau kene sombong sia beunceuk. Ulah sabat kan aya ya. Oh ampun deui pikeun anjeun. Hiya! Lancah Wisa ngawangun jurus lancah nekuk laleur, awakna ngalayang ka saluhureun Wiratama bari 2 leungeunna anu geus ngawangun sihung lancah teh ngadius ti kenca jeung katuhu rek miteskeun beuheungna Wira.
Wira tetap katempo tenang dina kuda-kudana. Dua dampal leungeunna dirapatkeun di hareupeun dada. Sawaktu dua leungeun lancah wisa datang, Wira rikat ngawungeun gerakan nyuaikeun sereh ngorehkeun laja. Dua leungeunna anu rekep di hareupeun dada teh dipake nyuaikeun sapasang leungeunna si lancah wisa anu ngarah kana beheung bareng jeung eta. Suku katuhu Wiratama ngablesat ka hareup dipake noker kana kantong menyan musuhna. Si lancah wisa anu awakna keur ngalayang sarta teu nyangka lamun musuhna bakal ngalakukeun gerakan aneh samodel kitu. Teu bisa hojah deui atuh manehna ukur bisa ngagoak tarik sawaktu jimat kamemetna teh katoker tarik ku sukuna Wiratama. Hiu keduk arah kalayang blug si lancah wisa labuh ti beubeut tarik. Saterusna adug songkol dua leungeunna nyakelan jimat kabuyutanana anu ngadadak laleungitan kalecina. Si lancah maung tepi ka cireumbay teu kuat nahan nyeri sarta seueul anu pohara. Dina kayan kitu kalayang cele aya nu datang ka tengah-tengah kalangan. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna nyakelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh eta kalah kokosodan kawas budak leungit, budak leutik ieu. Leungit teu naon eta teh? Oh, karunya sigana mah kalecina laleungitan. Ieu geura mending ge ieu abah lancah ieu mending ge jajan heula awug ibi meh cager meh mulang deui kalecina tah aya ieu tah kukurau awug amis raos gurih kareueut matak dedeyeun cenah awug ibi mah dede bohara pamiarsanya. Kabujeng norojol bisarwiti. Kuno rojal bisarwiti urang cekapkeun heula atuh dongengna dugi ka dieu nya lalampahan Wiratama. Nyaeta dina lakon Jawara Gunung Salak. Cag urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna enjing. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadangukeun. Oge ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Ayeuna mah Akina sapertos biasa bade maosan heula pairan utos lebetnya. Aya saha wae atuh, aya Kang Agus Suwadiningrat. Manco deui ki tos siap kopi sareng ududer saurna. Aya teh Eni Soheni ti Batamna manco manah oge Waalaikumsalam alhamdulillah manco deui ki Wiratama mugi Akina sehat. Aya teh Hester Adelaide satya ngadangukeun. Aya teh Rina nya wilujeng enjing oman hadir ngupingkeun enjing-enjing ki mangga teh sawios. Mama Handri Maulana Karawang teh alhamdulillah hadir manco pasusubuh ki sumuhun. Teh Eni Suhaini wilujeng enjing ki mugian sehat sadayana margi wargi-wargi manco mania saurna. Oge Aki sakola wargi aya dina panangtuyungan Allah Subhanahu wa taala amin. Kang Satya Budi hedet pisan ki Kang Prabu Arjuna ge hadir nyakseni Jawara Bajigurna. Kang Agus Somantri di Garut Meneko Telina Imut mancoki sumuhun. Tentan Ramadanin raskeun hanca di Garutna. Kitu oge teteh Tami Malihanya manco Wiratama Aki sumuhun atur nuhun. Kang Endang Jamaludin alhamdulillah di komen ko. Alhamdulillah ki komen-komen sim kuring tos diaos nuhun ki sami-sami. Aki dagar sareng sinini pamugi sehat walafiat amin. Kumaha ki carana supados tiasa ningalian naskah dongeng karangan Aki sok hoyong nyobaan maca payunan kamera. Pamipalai aya anu gratis ti Aki cobi wae ka kirim email ka kidagar3@gmail.com. Keku Aki di kintunnya
naskah dongeng Aki anu bebas. Teh Yulinda Belia Wilujeng Enjing manco Akiku sumuhun Kang Jaya Sumpena oge Jakarta Timur manco Dras. Waalaikumsalam. Rampes nuhun pidoana ti Aki Waluya dongeng Sunda Waluya Ki Sunda sumuhun. Aya Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas medade carios Jawa Gunung Salak di channel Manco Mania. Atur nuhun Aki mugi Aki nayana kawilujengan sinareng kauliaan. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur Akina amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.